Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 73 ingin menceritakan dongeng yang berjudul Tupai jeung Kelinci Nu Sombong. Mari simak cerita kami ya. Dina hiji poe hirup sasatoan nyaeta tupai, kelinci, kancil, ayam, rusa, jeung kucing. Nuju arulin babarengan. Hai babaturan, urang hayang nya sarang. Tapi urang butuh bantuan maraneh. Ya ayo, atuh tupai urang ge daek ngabantuan ka maneh. Mohon bener tuh engke orang pada ngumpul di gigi walungan. Ya geus lamun kita itu mah, tapi urang balik gelanya. Maraneh na terus baralik heula ka imahna masing-masing kecuali tupai. Urang ke mau tiasa melu ngabantuan manehnya, kusabab urang rek sarebeuna. Ngaduk satu, lamun maneh teu bisa bantuan urang, tenang naon. Teuing tuh, manehna embung rek ngabantuan urang. Nah, geus lah, teu naon-naon. Ayo atuh urang mulai. Akhirna maranehna mulai digawe ngabantuan tupai nyieun sarang. Saanggeus beres sasatoan pesta di sarang atau imah tupai nu anyar. Saanggeus beres sasatoan pesta di sarang atau imah tupai nu anyar. Tumbuhan kan. Orang bosan pisan bebatuan kabeh sih pembantuan si tupai. Kelila kalinci ngadangu sararame resep jeung bangga di imah tupai anu anyar. Sabab deket jeung imah kalinci. Naon eta meni rame pisan apa keur pesta? Mending urang samperkeun lah. Tadi urang teu milu ngabantuan. Kudu naon tupai. Mending hayu miluan pesta.